Dian Sastro. Hah? Dian Sastro. Dian Sastro. Buset ini bangetnya juga kanyut. No yo pamut tong sok kuyat kanyut teuing atuh jeung ngerakeun ceuk. Namanya Tong sok kasar ngerakeun. apa aing mah makhluk kasar. Namun aing makhluk halus. Pada pada tanggung mah. Aduh alhamdulillah ece ieu teh urang teh aya di mana sih? Hah? Di mana sih? Siapa tuh nyahut? Hah? Di Korea cenah wajar teh. Iya teh di alam dunia goblok. Siapa nyahut? Oh di alam dunya maksudna teh di mana di lembur naon kitu? Di Korea tinggal buat karena resepnya itu. Pokoknya ya Korea gararono. Iya, yang meren Korea gitu. Ngajurna penting meren. Lampu gitu. Oh lampu. Aduh alhamdulillah. Tuh di dia mah ibu-ibu ke garelis. Oh nyaho atuh pantes garelis. Saware. Beri make saware. Garelis sadayana kitu Iya, atuh kudu diwareh-wareh. Mohon ieu teh keur acara. Acara Teh ieu naon sih? adu bagong naon ada. Pokoknya ya acara adu bagong. Naon sih? Rupa-rupa we. Ieu teh acara motong. Motong. Motong lain sih. Kurban. Hah? Kurban. Ye cuma. Kawin cenah ceuk. Ieu teh acara nancelepkeun asa mah. Udah jangan acara nancelepkeun. Naon nu ditancelepkeun? Ieu teh nikahkeun Pak Hajat teh. Nikahkeun putrana pantos ageng jadi dinikahkeun gitu. Kan baheula bapak orang kan amil. Amil. Amil bapak orang. Urang ngawinkeun. Kan latihannya ge harita di PTPN. Aya amil latihan di PTPN. Magang heula di PTPN di dinya pokona mah diajar heula ngawinkeun. Diajar ngawinkeun. Ieu ti kukur jeung gogog misalna. Monya ngawinkeun ti kukur jeung gogog. Oh nyakeun bae penting mah kolotna dari doon jeung. Ti kukur jeung gogog kawinkeun. Kawinkeun. Bae penting mah sakolot dari doon. Pada istilah ti kukur gog. Ti kukur gog ari gog gog ti kukur. Ayo gog cumungu. Mangga jadi gog ti kukur. Udah pada eta mun kawin jadi kukur teh. Pokona mah orang doakeun heula. Kawin geus canggih teh. Geus barana kawin. Aja baheula teh bobogohan. Pada bobogohan? Ini adu kana nama acan aya buat pada ngasaan bae. Boga mantan teh pan 5. Biasana teh ku tujuan. Ulas ya. Eta nu dua deui saha? Hansip. Hansip jeung RT. Alah ampun deh. RT ge beukieu sarua wae. Oh coba tuh dah jadi awewe teh meni murahan. Buku harita mah kuat atoh. Kunaon atoh? Punya resep orang teh. Kunaon? Mumpung aya nu daek gitu. Biar aku orang kudu nungguan jelema liwat kan mah arek merkosa moal mah. Nih juga janggol ih. Lain orang mah da resep gitu. Jadi amun sapoe ente nu merkosa teh cek dari awal. Jadi kudu aya wae nomor kosa gitu. Lamun eueuh nomor kosa kumaha kajian kumaha? Buat tim kurintil. Tim kurintil. Naon? Dulu keleh. Lu tinggal orang di mana sebudak yang buat ngobrolnya budak. Alah. Alhamdulillah. Itu kena ini iring-iring budak bisa ke topeng monyet. Budak kungo, ikan di jero, cak 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 cak. Ku tambahin buat rek makan. Cuma kalian tong ningali tadi tuh si Oce mah sok kehegeran. Mau ningali tadi tuh teh tuh ningali si mama ke Oce mah sok jiwa nyopetna teh sok aya. Sok datang ningali emas loba teh. Tuh emas loba sok Oce mah sok jiwa nyopetna sok dijil. Oh eta. Nya. Ya orang malah mun naik tuh di imah dipake tuh begantian ke sekedar mangkok mie ayam. Kemarin ke diinjem ku tatang kuat bongkok we. Baik geus kolot lain. Kaburatan teuing. Gagantel gede teuing. Buri gagantel sagede mangkok mie ayam kumaha kongkorongna. Sagede naon? Iya, da beungeut teh kuat pindah ka harigu ka dieu kadada. Berat. Ogat ku berat. Berarti kudu nganuhunkeun ka sadayana, pokona mah Bapak Hajat, Ibu Hajat, Bapak Aten.
terus ieu ti or teh naon? Or teh meureun, or teh. OR. Iya. Oh singkatan meureun. Nyaho teh. Singkatan naon nya teh nya moda wing mah. Oh, orang. Orang. Ya. Erna. Erna rebek meureun. Tuh, ieu teh gundulan enak. Gundala Jaya musik entertainment pimpinan ruh jahat mana bisa kedua macam ruh jahat mana pimpinan ruh halus Rukandi pimpinan Bapak Rukandi ya Paruk itu lah ya Paruk Bapak majikan mah jadi buruk kalau kita kan Paruk kemana Paruk ya kan tujuh sarang buruk jadi pemajikan teh buruknya di tempat hari istri mah kumaha salaki yang kumaha salaki ayo lamun salakina RT ibu nage jadi Bu RT salakina RW ibu nage Bu RW kalau salakina tukang urut jadi Bu urut kemarin nya itu tukang urut teh mah tong dibawa teh atuh jadi tong naon dibacana itu dibawa eta ge aya di mana alhamdulillah pokoknya mah orang doakeun jeung musisi kabeh si juara raya amin kan bunda lagi jaya amin ya si manggung wae tong eureun amin bae tong dinu hajat tunggu lah dinu ngajuru dinu kasarumah penting mah para rayu mau nyeting atau dinu kasarumahan nih ayo wah bapak orangnya 3 bulan manggungnya terbalik-balik buat pokok kaimah pokok di jalan keker manggung wae gimana kan di Bandung balik ke Banjarmasin lupa eta puting beliung kumaha numpakna puting beliung dia kan puting beliung teh angin eta lamun beunang ku puting beliung buat awut-awutan oh nya heuh jelas kan ayeuna tari eta teh kakarak putingna eta teh kakarak puting karak puting unggul geus kos kitu anginna kumaha lamun susu na meureun susu beliung puting beliung susu beliung beliung lagi geus keong imah ngalaliper benar susu beliung mah kabeh karabut jeung bujal-bujal tuh tinggal itu kang kendang di kasih cara kalacerek ya orang mah kan lamun nyanyi tara ngakurkeun nada ka organ oh nya di mana-mana ge tukang nyanyi mana tah nadana kadinya ka organ saanu nada anu tara orang mah tara ngakurkeun ka organ aya terus jeung naon ayo sok ngakurkeun jeung desa mana tukang desa itu kan kamera seri dia kamera goreng patut goblok ya mah kayak ngomong sok bener eta fotona kuat dipajang dina baju foto gitu meni abong-abong oh sekarang foto jelema ayo foto nasi bool foto bool dina pai tunau oh lain sanes ieu teh ngaranna teh 3 second sekarang saha 3 second eta si eta oh berarti cing-cirining eta tukang kamera teh urut meureun ceuk ya second cing-cirining cing-cirining mah jeung cing-cirining ayo nasi di mata alarasup kana kesang kesang meureun alarasup kana mata jauh dari mata arasup kanu kesang baheula mah di kieu teh aya direwas tetap bagi cokot teh mata aing ka bawah aduh saya kata potarang mata pindah ke tikus tisu mana jadi ke tikus ayo direwas hari teuing baru netel-netelna tidak oge batuk jelema balangsak mah tong sok hayang batuk ceuk berarti batuk jadi komik aja punya pakai jadi ayo ya wae alhamdulillah itu siaran langsung ya teh siaran langsung ya di SCTNCAT mau nyodor
CTP merenan. Oh, eta batu di RCTati. RCTI. Saya buat salah nanti. Kebetulan di RCTI. Pantas RCTI itu langsung Trans Tundu. Trans 7. Tetangga Indosiar. Indosiar. Indosiar kan ayam Mama Lede. Mama Dede. Teteh gini nu Mama dan AA. Bucat dong. Lain bucat dong atuh. Curhat dong. Banyak. Coba ya Mama AA bucat tina TV. Etna naonan coba. Apaan gitu pan Mama dan AA bucat dong. Curhat dong. Curhat mah curug jahat atuh hadirna kadarnya kabeh. Banyak ya Mama jong AA bara rucat dina TV sok aneh-aneh wae. Da aing adeuna kitu. Curhat dong. Sanes bucat dong. Ya kunaon sih tibalik ce. Ya tukang kendang eta jelemana digolerkeun kendangna diu. Mana? Eta. Oh. Nya. Kalah kasepan kendang. Ari sudah cair mah tadi pas datang tuh sudah ceng-celengan. Jadi hirup. Sok padue si Ece mah. Coba injo bata kana ko eta. Wadai ngoblok. Aya deui wae. Dia asa disieur-sieur teh. Tadi sia-sia. Asa jadi manuk ya. Ngomong bating buringkak aja. Asal lu ngomong oh aing geus narapra kanu panon tiku eta tisu bari apa aing narapra ka kadieu ka aing pas disangka pocong mumun pas malulu ngelebon ambruk jeung pocong tong sieun nya kunaon nya sieun atuh ce malah naon ieu pocong mah malah ngagebuk ieu ieu nya pocong mah atuh sabangsa ning jurig atuh jelema ambruk jeung jurig bayangkeun ku ce oh moal naon pocong mah teu bisa nanaon tibang ajol-ajolan doang oh nya sieun atuh moal ngebuk ieu ambruk jeung pocong mah kumaha mun ngerewas ngerawas kumaha ditalian ngeuna oge poe ngamari ambruk jeung pocong karanjangan poe na kumpahat di paterawe dari daster banyak isuk-isuk datang poe minggu jam 10 ngariung Bang Emok pocong emang menang iya jurig Indonesia mah luar biasa si Aralus jurig Indonesia aya nu gelarna sarjana woi jurig Indonesia jurig naon gelar sarjana eta sister ngesot suster ngesot eta mah jadi suster ngesot eta teh sakola di kebidanan heula bener nya perawatan heula S1 goblok geus bener eta jurig sarjana tapi ulah sieun mun abrok di suster ngesot iya nyasieun atuh anggar ce da ngarang-ngaranna jurig mah ya di moal beunang ieu ku suster ngesot mah moal beunang salu panggantang moal kabrik tibang esot-esodan kitu tapi dah heueuh nya ce nya jeung tara buntas ka lembur tara suster ngesot mah tara aprak-aprakan ka imah batur di rumah sakit tungkul kunaon sih sieuna namun mentas hayang ka lembur pasti mentas jalan ka rumah sakit bersih jalan kumaha na keur ngesot ka hantem pusuk teu wae modarna 2 kali oh ya kalau kemarin ambrok jeung pocong ulah dibacaan ayat kursi hanya uin teh kan kudu babacaan aya urang Islam mah percuma kunaon sih apaan pocong mah ceulina di kapasan wah kadengeun nya ce wah kadengeun kecuali geus dibukaan heula punten da cong udah rek maca ayat kursi jika nu tampil di harum ya pocong teh aya punten heula ka pocong pocong mah lamun pocong gampang auran paku payung we hareupna auran paku payung bade keur liwat ieu sionan meureun kacuga hayang kacuga beun acro-acroan paku payung doang benar bangga tuh lamun meunca paku payung isu-isu kudu ka puskesmas pocong ka puskesmas arek mukaan paku payung waedan pocongna kacuga ya wes eta jeung pocong mah teu bisaeun ka Peru mau bisaeun ka Peru kan di Peru mah aya portal sacangkeng heseun moron
ngajelengan polisi tidur mah gampang. Nyaho dah handep. Portan makan sakieu. Mahina kumaha? Oh, ajelang-ajelang stres sayang asup teu bisa asup ketika gelo. Numpang ada di pasar. Aya pocong gelo kumaha judulna atuh. Ya urang hibur dorong ah. Yuk. Urang hayang nyanyi heula jang panganten. Lah emang bisa nyanyi. Jang Bapak Kidi, Emang bisa nyanyi. Buset anjir kieu juara hiji lomba nyanyi di acara Smackdown. Lomba nyanyi di acara Smackdown. Jeung saha? Naon? Eta lawana. Lawana? Oh, ojo nyanyi urang tenggelan batur. Salah orangnya, salah. Salah. Rek nyanyi naon atuh? Layang. Oh, layang. Layangan atuh halodok ieu mah. Oh, benar. Ya. Kudu mantang ya. Tuh tinggal dulu ala artis itu pas gawe area kuotaan kararieu. Ari hek. Wah, manteng tuh main game. Cak atuh cak poina kita tampilin ya. Kita tampilin gitu teh ya. Cerek nyanyi ka hareup. Orang ya kita orang udah jadi tukang inilah nanti ya. Oh siap nampilin wajib dia. Tukang inilah nah perokocot kan gitu tinggalan. Lain atuh nu kitu mah perokotol goblok. Ajak ayo. Ya baiklah. Kita tampilin ini ya. Dihantem aja. Ya ampun dengan si do cerek nyanyi rek kumaha-kumahaan coba oge. Siga nu heueuh we. Bisa eta teh nyanyi. Oh, tak. Sok bebas di mana we. Heeh. Di we teh wae. Yeay. Bangga ngahijikeunana. Cerek nyanyi. Budak itu bawa kena pokon aing. Eta jelema model naon cenah eta bangsa naon jelema kos kitu cenah. Aing kieu bangsa Kalijati goblok. Banyak bangsa Kalijati. Deh hari tadi budak teh aya pernah kasurupan. Wah, situ nu pokon aing kasurupan. Terus bae ditanya, "Saya mau." Gue nembalan. Oh, mau naon? Mau biskuat cenah. Tongkian mau bisa makannya lah. Mau biskuat bisa, eta suka awak jelema gitu. Bisa kan dihakan. Cak aja orang kurang aja. Ya, Pak Hajat, Bapak Ustaz Kidi. Pak Hajat teh sana ini. Ustaz Kidi. Kidi sama. Aya kidi aya kanan. Kiri. Pak Ustaz sama Pak Ustaz. Aya kejadian jelema awewe mak-mak keur Yusuf maot. Allah siap dibunuh. Lain. Kunaon? Kan Yusuf teh teu make mesin cuci. Heeh. Yusuf teh make panggilesan. Panggilesan anu dinu kai teh ya. Dinu kai. Heeh terus. Main teh po teu make kutang susuna kagiles ku sorangan. Lebih kapan? Aya eta nyaho aing oge. Ampun tinggalan eta kumaha eta. Juntrunganan eta susu bisa kagiles gitu teu karasa. Heeh main teh teu make kutang dah usah saha ieu. Oh rasa maneh meureun. Heeh di imah mah da urang doang sorangan. Heeh. Ayo we Yusuf manehna teh. Bari ngadengekeun anu eta teh anu lagu teh. Ngadengekeun lagu. Lagu Siti Badminton. Siti Badriah. Oh jadi Siti Badminton. Aduh barengan ditepakan wae batur. Siti Badriah eta. Anu laguna teh suamiku tergilas dan truk. Modar salakina kagilas dan truk. Suamiku tergila-gila.
Eta lantaran gila jadi aprak-aprakan mapai jalan aya dampil kliwat. Kali teh oh gitu caritana mau kata lagu eta teh. Ih sok rupa-rupa we sia. Aya dia lagu nu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Anu di geboy muntaber. Baik. Di geboy mujair. Nang paduli pak. Bandung diser. Oh, aya sugan teh di geboy muntaber mah kadituna lain nang ningnong. Nah, tuh Berat terus. lain nang ningnong lain. Ambulan langsung dibedah. Dikiret langsung. Dikiret Jika eta teh jika babaturan urang. Masih. Mainan kan nyeri huntu. Hayang cager teh kudu dikiret cenah. Jadi nyeri huntu kudu cagerna dikiret. Teu nyaho aing oge. Nu dikiret naonna? Ya beuteuh dikiret kumanya siji panon goblok. Ma aing nu nyeri naon? Huntu. Urusanana huntu jeung beuteuh naon? Oh nya urusanana eta mah marena nyeri huntu hayang dikiret weh. Ye. Da oge dokter nyuntik urusanana nu nyeri hulu disuntik bool. Urusanana nu nyeri nage hulu. Nyeri awak nu disuntik? Anggar we bool. Ternyata. Ya, jadi punduk disuntik naon sih? Lain. Indung suku. Ayo deh, sebegitu atuh. Sakaya Jawa Oh, no, alhamdulillah pokoknya di dieu mah kaya rompak kabeh seniman ayeuna pararayu kabeh. Alhamdulillah. Ya, itu artisnya pilihan unggul. Pilihan. Iya, anu teu parayu, anu teu parayu poe. Artis pararayu poe ieu manggung. Karunya sianya jaban nu hiji mah tingali bajuna teu balaler kitu eta. Nah. Eta bajuna wolongonan sabeula kos kitu. Oh, kamari keur dipoe direwe anjing. Ya, lamun itu tuh salah tuh kuduna ka kantor tuh digawe teh tuh. Ya. Oh, ke panggung memakai jas hujan. Pas balik di kantor. Oh, selingan sampingan. Sampingan nih, mesti ka kantor heula tadi teh WA-an jeung di grup WA-na. Oh, kumaha? Arek ngalatutut. Alah. Eta man si Liha. Karena kan si Liha. Karena ini cokol di situ kan atuh cek Liha. Gitu we kamar ke Liha. Ya wae. Ece di ngarenahan si Ece eta nyanyi Ece bieu teu sangka ih. Ece nyanyi teu sangka. Alhamdulillah mana ge urang nepok eta nepok beungeut tukang kendang tempo. Kunaha sih? Jiga Parel. Ulah Parel eta teh Parel Bramastia. Lain. Ieu Parel Prayoga. Lain. Parel naon sih? Parel lamun budak leutik make celana pondok kolor terus nabok celanana sok bijil Parel. Eta mah pelernya. Eta teh Parel itu teh ngaranna. Iya, Ece teh. Masa pulang RT atuh tinggal ieu loba anak di bawah UMR. Nih, hah? Yo budak di bawah sumur goblok. Ini dong batu bongot batur sarua keur jeung Parel. Aduh atuh Parel. Ngerakan lah sok gituan coba di kamera makanya gagaca kalangkakan. Bisa di kamera. Itu ngerakan atuh. Aing mah di panggung. Maksudnya aja di panggung itu di kamera. Itu maksudnya. Urang teh hayang di kamera. Hayang di naon? Hayang borobot ku aing kamera. Kan hayang di kamera, emang aing manuk dikukur. Irikna tasabanang ya di jejero mulan. Oh, lagu buhun. Lagu buhun atuh loba. Bisa gitu orang ge. Sak coba. Sirik nah tasabanang ya di jejero mulan bapak iki. Alah, sia eta teu tersangka. Sana sebelah rese, kamu kena aturan. Iyo. Allah. Ike. Sian.
gitu banget nak. Tak kudu dikitu-kitu kayak sama gas goreng. Sion. Ya sieun ka aing. Tau. Tadi babaca aja jero hate. Kunaon? Sieun ku tukang kena. Ujung besok gitu-gitu atuh ujung ngerakeun atuh teh artis, geus penamaan, geus suara wuheun ka ujung sadaya namanya kikituan. Tak irung juga jambu bool pan gitu masih kayak artis irungna juga jambu bool kan teu lucu. Pokoknya meureun aing artis jambu bool. Daripada siapa bagotna bool kabeh. Manya teh mah pamun teu bool kabeh. Sok rupa-rupa ayeuna naon teh. Tuluikeun atuh. Amana? Tadi teh disangka. Yo, babaturan aing panehan gawe teh harese ron. panehan gawe hararese. Harese kabari jadi supir angkot eureun. Kunaon? Aya di numpak. Nah, wae. Ngaran-ngaranna supir mah mun aya nu ngaeureunkeun kudu eureun. Sewa eta teh. Terus da bayarna teh neangan teh aya babaturan aing tah. Naon? Anu digawe ieu kulantaran pagawean harese. Heeh. Eta neangan pagawean kudu butuh pisan jadi tukang gali kubur. Jadi tukang gali kubur. Heeh. Eueuh. Teu lila keluar. Keluar. Heeh. Punya keluar. Heeh. Eureun maksudna. Lain eureun. Masih. Tukang gali kubur mah kudu keluar mun teu keluar ka kubur. Sudah di jero wae. Keluar manehna oge dairek datang mamayitna. Atuh beureun ke malaikat bingung nanya saja teh aya dua. Alah, ampun teh ngana. Hah? Bau kasea urang di tukang bubur, tong bageling apalun tah. Kasih aja tukang bubur. Aing. Iraha. Kamari tukang bubur orang Betawi. Tukang bubur orang Betawi. Tuh bisa ngomong Sunda. Nah, terus? Kita bang bubur, ya cenah. Dikasih kerupuk. Ya. Jangan kita bala ah. Dikasih kacang cenah. Kita jangan giginya karopos tuh dia nantinya nyari unger. Iya. Cek tukang bubur teh dikasih ayam. Ya dikasih cite. Ayo nungguan 15 menit. Kunaon sih? Dan datang-datang. Buburna? Kalau disampulkan, bang mana bubur saya? Ono dikasih ayam. Eta tuh teh hidang tukang buburna yakin sama? Ya, pamena ngomong dikasih kerupuk jangan. Jangan. Dikasih kacang. Jangan. Juga dikasih ayam. Ya dikasih cite. Sebenarnya ini hidang nasan anu nanya apa anu ditanya? Nyaho, jaba mah nama nipu dagang bubur teh. Masih. Eta bubur bayi dihakan ku saha? Ku bayi. Kunaon bubur ayam dihakan ku jelema. Tapi dah heueuh ce. Tukang bubur mah nipu. Bubur kacang anu dibuburna kacang, bubur ayam nah anu dibuburna sangu sok. Heueuh nya. Anehnya. Iya aing oge bubur kadinya mah bararanga baca. Nyedak kumaha meuli cari ustaz mah. Dawuh deui nya kitu teh we Kade pokona mah lamun tukang bubur liwat tong dieureunkeun. Ho nyai lapar mah kumaha uing hayang mah nyai tukang bubur liwat wae meureunnan kuing teh dieureunkeun mah kumaha? Labas wae meureunnan. Karunya tong dieureunkeun. Ieu karunya kumaha paling dipeseran. Dibantu pedagang dieureunkeun dibantu usaha naon kita dieureunkeun. Dieureunkeun maksudna lain dieureunkeun cenah eureun dagang naho. Urang juga asa film mantili jeung Brahma Kumbara ieu sorana. Heueuh nya. Ya. Sembara aku sembako. Alah ampun deh. Bapak orang yang itu mah Hanya spesial kalau ka keluarga besar sadayana pokona mah. Kang Eka Bapak Babinsa tuh aya di payung. Mana? Itu. Ya Allah, Gusti Agung Bapak ini mantan. Hah? Mantan. Mantan. Tanyakeun ka Bapak Babinsa mantan. Mantan kabogok. Heeh. Alah, sia teu sangka ujug. Pak geuning betaek ieu ka kaweng kerupuk. Masih. Itu Bapak Babinsa. Kan baheula kana asal kenalan penting Jeung Bapak Babinsa. amprok penting pan aing pernah diperkosa ku Bapak Babinsa di kolong terus aku Bapak Babinsa ieu meuni nama-nama teh meuni merkosa nu kieu di kolong truk Bapak Babinsa di kandang ayam pantes
ge. Bisa aing cara kita babirsa kuat nafsu atuh ka urang. Harita teh. Oh main gegel wae man. Siap. Sangka bibir meureun. Si hore. Si hore kan bohong. Papa bisa kumaha rasana bibir rasa bool. Lagi tuh cager sabulan. Sarang jadi bang jadi kieu si acara sieun. Kalau sarana jadi pasien. Uing anu nyanyi gantian. Masa tak tanya. Uing mah rek nyanyi eta teh we. Tumare siba kucena cahat karenge. Ya dia mah wong jaipongan goblok. Ibu paprak. India di kendaraan. Atuh sahrukan dimencung. Si kacau pakai sanggul. Ya India di gendangan tuh dah. Si kacau pakai sanggul, pakai kabaya. Halus atuh eta teh. Sahrukan pakai kampret kana teh. Di bangga. Sok naon bedana orang Indonesia jeung orang India. Nah si bedana. Oh nya orang Indonesia mah kanan para rege. Hari orang India mah meureungan mararancung irungna. Lain. Nah si. Ayo orang Indonesia mah, ayo orang India mah nempat tangkalan nyanyi. Orang India nempat Heeh, mun nempat tangkalan nyanyi orang India mah. Ayo orang Indonesia. Orang Indonesia mah nempat tangkalan kieu. Ojo, tau pagaweanana. Amarikan ojo fungsi burut. Hah? Fungsi burut. Cager buat bubaran make memerang awi. Cager. Atuh. Aya burut di umaran make memerang awi. Lain burut teh cek dokter mah. Nah sih. Ginjal. Nah, Ginjal. kok ginjal? Apa nu mau numpang arasa kudu dari. Ampun deh ya nanya. Sok nanya. Enak. Baiklah, zat-zat dari bersama hari zaman. Ya. Alus sama kesarak itu ngomong teh gara-gara ngaleblokan we pelor sapeda jadi. Ya artis kudu kitu sok ta nu obatan mun nyanyi ka hareup. Oi mau. Wah, semuanya. Itu lain. Ya itu mah dulu juga nu hayang kapat siri atuh. Oh, eta mah juga nu rek ngalepas nyawa. Gitu-gitu teh. Iya, kupu-kupu malam juga kupu-kupu siang. Kupu-kupu kan ada dua. Kupu-kupu malam, Kupu-kupu siang. kupu-kupu siang. Oh, bedana naon sih? Oh nyameureungan hiberna meureun nu hiji mah tangari, nu hiji mah tipoting. Salah. Mun kupu-kupu siang bedana teh antara kupu malam jeung siang, bedana napasna. Napas. Heeh. Mun kupu-kupu siang mah gitu napasna. Ai kupu-kupu malam. Oh. Aja, kanyawan siapa manehna pernah jadi janggolnya. Janggol, siasa ngapus ya. Lain jadi janggol. Baheula eta mah atuh. Oh nyarek baheula rek kumaha ge pernah jadi janggol, pokona mah sia idi janggol. Terus insap setan sia. Terus insap. Oh, baheula eta mah. Oh pernah tapi geus insap. Terus insap eta mah tobat, urang mesti jadi janggol deui. Menang hidayah. Menang hidayah. Masya Allah, alhamdulillah ayeuna geus anu naon. Ayo bang, geremo ayeuna.